budak kemarananya buat ke ambuk pejus-pejus na acan badeng corona meureunnya raneh aing teh budak pokoknya budak ku penasaran teuing coba ku telepon ya parangsain boga paket teleponan gratis ya jeung teleponan bikang eueuh aing di nyeri bae ku bikang mah heh haranak aing ngomongkeun bikang gitu tah naeun deh nyambung kana bikang yang nelpon si Abah ya mana si Abah. Hei, kebal amat sih bebelian buat ngangkat telepon bae gedung buka bogoh bae tangkurak beung seta. Anjir, tadi angkat-angkat. Telepon dia lah. Penelpon si Paik. Oke, nelpon si Ardi bae lah. Siapa? Halo, Bah. Woi. Di mana? Hei, ini saung sorangan yo. Oh lanjung ini buat harnak uruk-uruk acan komo kena kopi jauh dia gimana dia di mah aing ka imah apa dia dekat dia ya lanjung geus ka aing ka imah nyamper dia tapi udah boga rokok kan. Waktu siap meluncur dia buka rokok mah sepet jeung aing mah. Ayo siap. Kek. Ih, rada lalir lamun ka imah si eta secara kanan kayak ku indungna. Dia ngopi deui. Telepon deui lah, tak di baik wae. Halo. Bah. Dia baik ka dia. Oh, di saung bae ngopi. Tuh aing lain nawaran aing mementa saurna mah. Geus dia ka dia bae ka dia ka saung. Oh, kayak ka saung. Kayak kopi heula nya. Ayo siap. Oke. Ditunggu, Bos. Si eta parangsa aingnya teu buka kopi teu buka rokok nyusahkeun aing bae. Kemana saya kebal naedas. Aing selalanjung itu ngopi itu ngerokok. Das. Serangan karaknya domongkeun kurang lur. Tah, kopina, rokona tah. Benar. Minum gue, Mbah. Oh, geura. Eta dia ngopina kuatku ngeunaheun amat. Demi, Bah, kopi jinan dia pelam. Kerasa guluangan naik. Kira aku ya. Demi. Can ngopi aing dong naik di kamari. Pantesan bae beungeut dia. Rada kurang kopi. Piraku skip gantengna lah bikang eueuh nipuanan aing bae. Geus udah ngopi heula tah. Aing pokona paling lanjung ya temen pikiran bikang. Woi, bikang gua mah adatna narsis. Oh ya, kudu duit bae benernya. Lain duit. Nah, pakaya. Dia sarua bae. Lain spek kawan spek ya. Keke aing nelpon spek lah ya aing. Ngopi duaan masan aku mate ya. Oh, aing ngerok-ngerok. Oh, geura rokok sebelah. Halo, woi. Hei. Mana dia geura ka saung aing duaan be? Nya jomblo aing. Oh, geran dia saung ik. Saung ya. Dia lain boga anak buah. Geura ajak anak buah dia ka dia ya. Oh, geran. Oh, geura. Aing nangguan di saung ya. Ya itu tuh jelema nu pantesan rada eunder di tadi ka dia. Hei, prosai. Ngopi ya. Ngopi. Salaman, Rob. Hei. Saya aing gak mau balan bae bareng saya mau buah. Ngopi tah. Oke, siap. Bang, ngopi, Bang. Siap. Rokok-rokokna tah. Rokok. Rokok mah gua urang tah. Percaya aing ieu baroga rokok ge lah. Di mana ya lah? Biasa bisnis. Wih, ya percaya yang bisnis nama. Lain dong, bisnis paling kotok mah dengan orang mah. Dong ngejahit anak buah nalanya. Itulah. Lain ya iwal sekolah di mana lah? Wari. Sodong. Kelas berapa Wari? Kelas 2. Oh, kelas 2. Iya keur libur lah nya. Iya. Corona merenya. Iya. Dari pesantren. Iya. Oh, bener nu ade ngajina. Sih mah. Bangsa yang jelema na rokok teu boga, kopi teu boga, ngan nyusahkeun baturan doang. Kita betul pegawai ieu. Lulusan corona aja.
Nah jadi ngomong-ngomongkeun aing geus ngopi-ngopi aja. Geus aing sukses mah tenang, rokok ku aing amplek-amplekeun. Alah dia ya. Dami, Jadi dia malam mun geus sukses sok mohokeun kana baturan. moal tenangkeun bae heula kan ngopi ya ngopi. Rokok dirokok. Ih, aing tadi disebut ngarokok. Iwal ngerokok teh Wal? Itu. Entah, bagus karena ulang ngerokok. Sudah teh rokok ya? Wal, main HP bae. Dong bawa kamu bahayanya. Untuk Sodong lain bikang gerelis. gelis menggelis. Lain Cedekeun. daekeun. Lain coba reda mentong kau bikang di sodong tah. Tidak baik. Tah ini sih ya karunya tah. Udah bangetna ge lah eueuh cebrik kena bikang mah. Dia ulah sok ngomongkeun aing menen tuku sombongnya. Nyo dia sekolah SMA 11. Oh, Eta bikangna mantan aing kabeh. edas. Oh, pasti lanjut dia keluar boga-boga tah. Henteu aing goreng mah. Kolongo dasarna ge dia. Komo banget sih lah. Yakin dia boga kabogoh banget sih lah. Beuh. Aing mesti yakin musrik percaya ka eta boga kabogoh mah. Atuh deui sekolah henteu dia mau boga kenalan sih mah demina ge. Geus bejolah aingna batur bae. Oh, mau jangan ngopi bener. Tapi nah lamun ngomong-ngomongkeun bikang gitu lah lieur aing lah. Sarua aing ini. Oh, nya lamun kira noh kopi geus dubrak abrik meureun saung ya lah. Aduh ulah dia saung babe aing ieu mah. Oh, bener tapi nah aing kererok buka di na. Tapi nah lamun bikang dah lah nya. Kunaon lah bikang nyeri-nyerikeun bae teh makan lelaki. Tunggu akhlak apa kumaha sih? Nya aing, lamun aing mah cukup. Oh, Ya. Oh, ya geus bae. itu bae bikang madatna. Geus bejo ngomong bikang bae, mulai geus ngomong bikang mah. Geus ngopi bae. Ngopi wal. Lanjung. Tadi nemblok tenan. Nemblog aing mantuan babe aing. Biasa, itu dasar lagi kedaek kan. Oh benar. Berarti benar. Aing ngabantuan mah ngahaja. Besarok. Iya, bangus. Iya, aing. Kayak aing lupa lo ya. Habis kira dah. Ya sebaturan aing ya. Baturan rok. Iya. Enggak kok, enggak lagi ngapa-ngapain. Biasa, sendiri aja kok. Iya. Tenang aja. Enggak kamu bakalan. Iyalah. Eta tadi mah ngomong ngegoreng-gorengkeun bikang. Pas tadi nelpon saha aja ka bogohna meureun. Oh. Munafik eta mah. Lain munafik deui, musrik eta mah. Hei. Di mana bae dia teh kadele-dele karak tadi kene di saung ngopi laju ngilang teh sae. Biasa bah tadi tah nelpon. Saha? Baturan. Baturan. Ngerokok ya. Istirahat dah. Ya. Bang. Udah aku pikiran. Lanjut ya. Oh ya. Ayo kita bikang deui. Bikang ya. Bikang cenah. Barang tadi anu ngomong sayang. Arang salah dengan beureun. Ih. Mana kasingut aku mah. Lain kasinggung atuh lah. Kumaha tadi aing telepon bikang teh tadi. Ini sebejai ulah paling. Masa aing tadi sayang adenge. Atuh emang aing juga jauh tadi blok sereng ada enggak? Iya, tengah denge kumaha dia. Atuh lah jadi tengah dah tenan. Aing tengah ngomong nama dia. Ulah mentang-mentang isaung dia. Mana kunaon kitu leuman saung aing. Atuh ulah mentang-mentang saung dia lah jadi kumaha ieu jeung aing Aing kan. tengah kana dia ngomong Atuh, nama. Oh geus lajuna aing kumaha ieu. Geus jadi mabur ka ditu tuh. Atuh nah Pangit aing boga baturan aing dia lamun gitu, saung tai. pokona mah saung leungit isukan bahasa Deukeun aing. bae. Oh geus pokona mah dia awas poe penting pokona mah jangan diduruk we. Alah, bacot, Isukan geus mah dibalik-balik dia pokona mah gitu tuh. penting poe dibeulem di saung dia. Bodo amat tek dipeulem kayaknya deui dia. Jangan balik lagi ya. Aing pusing mikirin baturan pengedan geblek. Ulah gitu ya, gitu ge baturan urang. Dia tak selain baturan aing geus korem geus jadi mantan. Dia next aing balik lah ya. Iya, kana dia. Balik aing pusing mikirin si eta. Muji ya. Tuh wal. Cuma gara-gara bikang bae ge persahabatan ge hancur. Geus muju, barang balik bae yuk.